Her, urang teh boga budak kuliah di hukum eta. Kasus naon dihukum? Kasus nah antara nyambung-nyambung wae ngobrol mah karak ngomong gitu geus nyamar-nyamar wae mah mah. Nyamber. Saha nu nyamber eta budak geng motor? Kumaha itu ngobrol teh? Aduh, karunya. Urang teh curhat ka maneh, curhat. Heeh, curhat eta ge karunya atuh disamber ku geng motor. Matak tok sok ulin ti peuting geura barudak kuliah teh. Kitu tah. Urang teh rek sharing, ka maneh rek sharing, Heeh. rek briefing tadi nama. Ka maneh. Heeh naon? Budak urang kuliah di hukum. La ilaha illallah. Heuh ceuk uing oge eta bereskeun kasus eta teh berat. Dihukum pasal sabaraha eta. Aduh, nyoba biaya namaha nya nguliahkeun nyoba dihukum nyoba naon. Eta oge. Bebeja we ka Parangga, urang Bandung. Eta kan pengacara. Yuk diantar ke uing ka Bandung. Aing mah teh ngomong ka mana? Ngomong ka mana? Teu nyambung gitu. Nah, teu nyambung. Lain budak urang dihukum akhir lain Naon? budak urang kuliah dihukum. Ku eta dihukum ku naon kasusna? Astagfirullahaladzim, da aing teh normal kene ceuli teh mama. Her, budak urang kuliah dihukum, saya teh dihukum kuliah, saya teh. Atuh keur kuliah dihukumannya atuh ulah diansep. Astag. Aing teh perlu biaya, akhir biaya ke. Nah, kalau lain dihukum di penjara lain biaya. Tuh pasti make biaya atuh ngaran-ngaran dihukum mah mantong borokeuneun kitu. Modal ge make biaya ayeuna mah 2000. Komo dihukum. Aing karunya teuing. Nasib eta mama bakat aing nasib. Keur dihanyap masuk penjahit. Udah jatuh ke timah tangga cenah. Akhir ya. Apa maksud orang tuh? Jurusan hukum akhir aing butuh biaya, jurusan hukum. Jurusan mah di mana-mana ge Bandung, Dago, Cileunyi, Banjar, Pangandaran eta jurusan. Ari mah mereka mana rek nengan pengacara ka Bandung. Jurusan Bandung atuh nyokotna. Entong ke jurusan hukum. Aing mah teu ngarti we. Kana maksud urang mah. Nah, jeung teu ngarti ieu mama dengekeun. Lamun erek mereskeun kasus, nya yeuh. Cek uing nya teang Parangga ngan nyokot jurusan Bandung. Nah, juga Bandung. Lamun jurusan hukum eta mah nu kuliah. Nah, kuliah naon sih kuliah naon kuliah. Heeh, fakultas hukum teh aya jurusanna loba. Aing kuliah itu kumaha? Eta teh jurusan hukum. Eta mah kuliahan. Aing mah rek mereskeun kasus jurusan Bandung na Parangga urang Bandung. Sanu kasus. Saha atuh nu kasus? Sanu kasus ya teh? Saha kasusnya? Itu kasus. Itu Budak urang mah. itu. Urang teh boga budak akhir budak. Heeh. Kuliah jurusan hukum perlu biaya. Ai mun ti tadi atuh ngomong teh. Tadi gitu sia teh. Sia teh ngerti kehet, sia teh ngerti maneh sia. Aduh. Ceuli om yang ceuli. Nah, normal ceuli aing mah. Sia. Aing jadi parah kieu si aing tadi rek curhat ka maneh sia teh. Teu ngerti wae maneh mah. Iraha eta teh. Butuh biayana. Heeh. Saminggu deui teh butuh dana. Apana keur ngadownload atuh dana mah. Dina aplikasi HP ge loba eta teh keur tinggal download we atuh. Aing maneh kumaha nya? Akhir maneh diajak ngobrol ku urang. Can pernah maneh nyambung jeung urang sakali we akhir maneh sia. Da urang mah lamun butuh dana mah sok babari atuh mama aya wifi kan di imah. Sok loba aplikasi. Loba game kan urang tinggal ngadownloadan sih. Duit akhir duit, uang, sia teh uang, apal uang teh sia teh. Da. Paran teu duit pada tahu ge bisa. Kan kada poho password. Jangan kan di password make aya nomor kan nomor HP, nomor HP teh nomor rekeningna mama ayeuna teh. Geus canggih atuh ayeuna mah. Teu kudu riweuh-riweuh. Sabaraha ayeuna duit? Sabaraha sih? Naon sabaraha? Sia mana sabaraha? Mana sabaraha we sia? Butuh duit tadi. Aing butuh duit kayak butuh duit sia teh, butuh duit. Jang kuliah budak jurusan hukum sia teh tadi. Aing kan tanya sabaraha bieu? 150 juta akhir sia teh. Oh, kecil atuh gitu. Aya mah dua. Aya, daguan sakudu gede hek. Daguan baik. Udah kan wah itu nyokot duit cenah. Duh. Mas urang teh. Duh tadi nama. Aduh. Hah? Ari maneh ka mana lila teuing sia teh? Mun geus aing daguan sajam, 2 jam, 3 jam, dikali 5 jam sia teh. Atuh sabar da duit 150 juta teh sautik. Cek maneh boga tadi sia. Boga. Heuh mana duit teh? Mana duit? Duit? Heeh, sia teh. Di Amerika nih. Astagfirullah. Di Amerika pan uing teh meureun ayeuna teh
daftar ke Amerika jadi TKW kayak gajina kan 4 tahunan deui. Tapi yang maling bahasin ke headset teh. Naon? Apa yang butuh duit lagi saminggu deui sia teh. Nah, iman ka teh we. Ketungguan we atuh uing usaha heula di Amerika. Geus air aing. Ngobrol zaman semua balik. Mas mau balik mana? Mau balik gimana? Mau balik jangan sih udah aing. Kunaon ai si mama? Apa uing rek nulungan? Ampun jelema teh hese ditulungan ku aing teh.